yang mengurak menarik hati serentak. Raden Kusman Kartanagara atanapi anu leuwih sohor ku sebutan Aum Kusman nyaeta salah sahiji inohong nu tos teu aheng deui pikeun masyarakat Jawa Barat khususna tur masyarakat Indonesia dina umum. Mimiti kasohor salaku seniman panggung, pemain film jeung panata acara sanggeus ilmu dina Dekabayan bareng jeung Ibing Kusumayatna, Suryana Patah, Wawa Sofyan sarta Mang Ujang. Om Kusman pupus kaping 23 Desember tahun 2011. Dina ragami eling poe basa Indung sadunia tahun 2008. Om Kusman ngiring Aub maca sajak dina kabiatan ini Aki maca sajak. Masuk sore ieu hate kabanget pucai anu kiru ada dinding lagu perjuangan tuh begitu di jalan Sagak aya nu ucang-ucang. Terima kasih.